Purwakarta kabeh kudu leucir. Bisa, bisa. Nu teu bisa asal urang daek mereketkeun diri. Asal daek urang kuntal kentil duit jengeun kadinya. Bisa. Nu teu bisa. Jadi kudu aya targetna. Itu kudu aya urang target iraha anggeusna. Mantak salabar nu di lembur. Jalan nu barolong, nu ayeuna nu gogorowokan di medsos, gogorowokan di TikTok, nyarikan ka Om Jen, ieu jalan cenah kumaha? Apaan cenah Om Jen jeung Bang Ijo teh janjina arek jalan leucir ieu cenah naon? Aing teh pan karak sabulan. Karak sabulan. Tapi Om Jen tegas ya kabeh. Sahang sing saha jalma nu menta jalan di alusan sok saha jalma nu menta irigasina dibenerkeun, lamun kanan kiri jalan masih cembrung loba keneh jumpa. Sampahna dipiceun di mana wae eta moal dibenerkeun. Sabodo rek dipasa wae ge. Moal sebab naon? Sebab Om Jen keur ngabentuk karakterna heula. Sebab pangwangunan teh lamun teu diimbangan ku karakter eta bakal percuma. Tadi dinya nu dimaksud bahwa harus ada keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dengan pembangunan infrastruktur. Jadi harus sejalan. Kalau seimbang enak. Yang membangunnya memiliki karakter, pembangunannya berkarakter, yang kemudian hasilnya juga akan bisa dinikmati oleh semua orang dengan sejalan. Nah, iya penting. Terus tadi itu investasi. Anu katilu. Ya Om Jen kahareup di urang aya kawasan industri aya sabaraha? Pak Hariman aya sabaraha? 7. Karosong isi kosong. Karosong isi sing tarik Pak kosong. Pabrik masih tetap asup kan? Asup kahareup teu meunang deui aya industri nu investasi di Purwakarta anu di luar kawasan industri. Pinuhan heula kawasan industri. Karunya batur geus investasi, batur geus ngaluarkeun duit di Purwakarta triliunan. Ari heuh teh kosong. Sebab naon? Begitu aya jelema nu investasi deui di luar kawasan industri. Apruk-aprukan kalembur. Leueur lamun teu ditipu ku karunya urang anteur ku Pak Hariman. Lamun aya nu investasi, anteur ieu alusna di dieu. Investasi rek sabaraha tah rek di kawasan anu mana ade fasilitasna bikeun jalan-jalan anu rek kawasan industri alusan sebab eta sumber pendapatan daerah anu luar biasa bere karasa ku Om Jen kamari Om Jen ningali kas daerah jeung ieu punten da ieu mah dibicara di urang sorangan nya pas ekdanya lain eueuh batur tingali kas daerah aya sabaraha aya sekian. Ieu keur TPP cukup henteu? Henteu. Keur mayar THR cukup henteu? Henteu. Keur mayar siltap cukup henteu? Henteu. Cing atuh aing teh karak jadi bupati teh karak 2 minggu 3 minggu cai. Mun aing aya di asongan ayeuna cai teh duit teu bisi. Teangan, kudu teangan ka mana? Ribut neangan da supaya cukup jeung TPP, cukup jeung THR. Teleponan ku urang kabeh babaturan-babaturan. Objek khusus ku saya di teleponan. BBHTB, kawasan-kawasan industri ku saya di teleponan. Wayahna nu kudu mayar Agustus ayeuna bayar. Sebab urang bakal dikepung ku sadaya. BBHTB ya boga mos sabaraha cai kudu mayar saanu bayar ayeuna wayahna. Kudu mayar saanu bayar ayeuna wayahna. Kabeh ditarik sina ayeuna da duit eueuh defisit sekitar 37 miliar. Jadi ieu Pak Kades bejakeun ka rahayan. Jadi jadi bupati jeung jadi wakil bupati teh lain duit geus nampe di bank tah nya Berni. Lain nampe di bank terus Om Jen dibagikeun lain. Jadi neangan aing teh tilu parkir, neangan tilu sejen numpuk harap dibagikeun lain. Nya aing mah hayu we ngararekan ka aing teh. Pan aing teh kudu neangan heula duit teh. Alhamdulillah, cek aing teh Pak Aep sanggup teu? Sanggup. Mana Pak Aep na? Sanggup teu? Sanggup. Neangan ka ditu ka dieu sabaraha poe bere waktu ka aing 2 minggu. 2 minggu teu meunang duit, mundur cek aing teh jadi kepala bapakna. Kabeh dikitukeun, sanggup alhamdulillah. Jadi siltap aman, TPP aman, THR aman.
Pengades Bina Marga nah. Aya Bina Marga kadek 3 tahun jalan kudu anggeus kabehnya. Saksian ku sararea ieu kepala desa ulah sisirikan anu panderi anu ti heula kabeh jalan di Purwakarta bakal dialusan. Tah kepala dinas Bina Marga aya di dieu ku abdi dipasihan tugas 3 tahun jalan kudu beres kabeh. Namun 3 tahun teu anggeus wayahna ti ayeuna ajukeun bendera bodas taluk omjen wing mundur. Baik wae diganti kudu sanggup we. Tapi kamari sanggup cenah bagus layanan pemerintah nu berbasis elektronik oge dijalankeun di tukangan ieu aya ogan lopian baheula dijieun ku Kang Deddy Mulyadi 2017 teu dimanfaatkeun geus 5 tahun didinya lengkap segala macam aplikasi call center, SMS center, WA center aya didinya kabeh informasi tentang Purwakarta kabeh aya didinya. Parudi wayahna dimaksimalkeun deui tangguh Parudi lamun teu sanggup mundur ngomong ke ayeuna sanggup supaya naon supaya rakyat teh lamun bebeja gampang. Jadi ayeuna teh jadi masalah kadang-kadang rakyat eta bingung lamun aya masalah ngaduna kudu kasar. Jadi lurah deui giliran lurah rek ngadu bingung kudu ka mana. Bener. Contohnya ngadu bako we sesama lurah. Terus